aing hayang salamet kieu aing tukang judi tapi aing pan embung ai paeh kudu keur judi ngaji aing tukang mabok tapi aing embung paeh kudu dikerek kembang ke di akhirat ngaji aing tukang maling aing tukang ngaji nyana neangan kemurnian ketika kapanggih murni oh ya ngaji terus judi terus encan waktu encan kakarak nampung bae jangan terus salah ngomong teh teu balener ngomong A jadi B ngomong B jadi C ngomong C jadi D eta baheula gos itu kebenaran sehingga masyarakat teu percaya jasa ka kepemimpinan Quraisy kafir-kafir Quraisy teh ngomongna teh kos kitu jadi lamun A teu A lamun B teu B jadi lain di mulut lain di hati teu pas zahir jeung batin sehingga omonganna teh pinuh ku bohong mantap diinstruksikan ku Gusti Allah wa iza qultum fa'dilu di mana anjeun ngaromong boh urusan hukum atawa lain hukum sing bener ngomongna sing lempeng ngomongna fa'dilu cenah ieu mah ngomongna jeung dulur walau kana za qurba nu diomongkeun boh manfaat ka dulur boh madarat ka dulur bejakeun sing lempeng ngomong kos kuari orang sing lempeng ngomong sih hade haram bejakeun halal makruh sunah mun jadi kiai sing lempeng omongna ulah eta aju kos kitu teu bisa ngomong cau waduh kredit haram sia nafsa geus jelas patul buin geus jelaskeun dina ikhlas waktu geus jelaskeun hiji nu meunang kredit teh di mana-mana cash jeung kredit akur hargana atau kredit tanpa nerima cash eta halal adapun berbeda berarti dua akad atau dua harga riba sia kos kitu teh aya beun datang ge angga ngomong sia tonton haram kiai aya motor bagus sih jeung kiai bae pake bae motor naon motor Mio menang naon tuh menang kredit tapi kukulan ke dikreditkeun ieu mah jeung kiai bae oh masalah sih emang rada butuh sakieu teh enggak masalah geus nuhun kudak kredit haram nya jadi dakuran jelas budaya kecuali lamun butuh butuh teh enggak masalah lah sakjana teh aja emang eta Allah ge mau ninga ieu gitu kan kabelah deuna datang deui kiai ieu ge aya mobil ye tenden mah di mah kiai kula nu oh kiai sebenarnya kredit haram apa halal sih nya sebenarnya ini sebenarnya can jelas sakjana teh lah ai butuh amat mah geus halal bae lah kiai terenggeusan jadi kiai da ieu bener bae aja nu ngaji ngeussan pan ngeussan sia lamun disogok ku pamarentah haram duit pamarentah datang ka sia sogok karena haram sia jadi mui disogok nyogok kain jadi muina haram sia kababawa ge ke akhirat sia sing hade sia dek jadi PNS sogok haram sia emang kumaha gitu awas sia iya ge kiai kampanye dibere eta kan sogok karena haram kiai kulan ieu di kampanye petilu aju ieu mah kiai mah asal datang bae ngadoa lah geus masalah teu bisa henteu mah kehadiran kiai mah dibutuhkeun alhamdulillah didele 5 juta Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa hidup P3 hidup si kiai kumaha bego ya kiai tah kabelah dia mah teu sogokan ge ai kira-kira ngalancarkeun masalah demi kemaslahatan umat eta regesa di kiai kos kiai teu jelas eta kiai baheula tokoh Quraisy teh kararitu da dua tak
wa idza qultum fa'dilu di mana ngomong mana sing lempeng sing bener. Datanglah partai Golkar ngomong insyaallah ngadukung Golkar dia tuh tamapan ngaranna ge partai kadalon teh mah insyaallah lah pokokna mun nya kiai bantuanan atuh masalah salaman guriwel datang deh Demokrat ieu mah kiai bantuan doana insyaallah tuh Demokrat deui kan kuari keur ngajabat kan presiden ke presiden Demokrat kan insyaallah geus dibantu lah salaman guriwel 2 datang deui ti PKB tuh PKB makan partai urang kan NU atuh deuk ka mana deui manya kudu urang kudu kaluar ti KNU-an ulah kajen kuku mage tah mah imah urang tetep bae urang dukung bae ulah deuleu calegna nu penting imahna iya bener mantap insyaallah geus guriwel 3 datang deui P3 we kumaha teh kiai tuh P3 mah pan emang ti baheula tah mah tuh waktu lamun teu didukung P3 deuk kumaha jadi emang kekuatan Islam aya di P3 nu mantaknya nama make bintang P3 naon Kaabah da eta teh lambang sebagai lambang Islam eta guribal deui opat kiai nu sabenerna deuk ka mana sih kiai teh bener teh kiai teh bener eta teh bener teh kiai hampir rata-rata aya nu bener kok ndek milih kita kiai. Waalaikumsalam itu partai nanti Golkar aing ngadoakeun ngan kula mau milih emang kunaon sepel aing ka Golkar beneran nih moal milih datang deui Ivan Waalaikumsalam ieu partai Ivan moal milih Muhammadiyah menyain kudu dukung Muhammadiyah Hatta Rajasa Muhammadiyah kayak moal kayak kasih henteu moal ngadukung moal geus moal datang Demokrat mau Demokrat keracak-kacakan moal ngadukung ente cuma ieu mah bingkis bawa tadi itu moal aing mah moal geus moal teh moal geus. Assalamualaikum ieu mah P3 ieu mah partai Islam Islam cangkangna doa di baheula ya hasil mana hasil P3 Islam poin mana nu geus hasil kunyana moal aing mah konsisten tak kiai di berenduan kabeh di barenduan ku berbagai partai ku jelema-jelema hajeun mah di berenduan moal kabel tiga pae ieu nyana pae aing pae deuleun ke di akhirat eta teger tak kiai resep tah urang anu kos kitu tah ye eta aing masallah ku Allah bae aing mah ai ku jelema mah janyana ge pae engke aing pae mah aing mah disumbang embung ku nyana dahar aing nyana aing mah tani aing mah dagang ye nu pae ge sok selawat ka ye kiai aja babalang batan ka nu pae Atuh si budol 5 panetan nyolateun mah jadi boga leutik moal rek nyolateun deui aing kanyana atuh deuk kira aja sakali nyolateun mah endahan ngancam moal disolateun deui sia ku aing atuh lu pae mah terus sakali doang nyolateun nah ancam-ngancam teuing ge atuh aduh masyaallah ieu bab sholawat teh anggeus-anggeus ku Muhammadiyah mah sholawat teh pajar mayar nyalateun lain sholawat teh kifarat fidyah jelema teu salat sataun eta teh lam tuqdo walam tufda teu bisa dikodoan salatna teu bisa dipidyahan kama qala Syafi'i menurut Imam Syafi'i teu bisa teh kos kitu teh di luar mazhab Syafi'i bisa Hanafi tuqdo atau tufda bisa jadi urang nyokot ayeuna ka mazhab Hanafi masalah Imam Subki ngajelaskeun sok qodoan bisa pidyahan bisa satungtung madzhabul arba'ah bisa mantak naon atuh ya sataunnya na teu salat sapoe 5 lantaran mazhabna Maliki atau Hanafi pan witir teh fardu jadi genep ditungna geus sapoe-sapoe genep liter kalikeun sataun tah eta teh lain mayar kiai jangnya anak keneh bikeun deuk ngagunan deuk anu nyalateun deuk henteu pokona mah eta mah bikeun bidiah ngaranna untuk Muhammadiyah cenah umat kudu dibayar bae nyalateun ge ku ami mah bersih sakeuna teh ikhlas soekeun seungeut sia ku aing sia ikhlas di mana horeng sia tah jadi eta mah fidyah ngaranna mentek lain masalah gede jeung leutikna nyana tinggalin salatna sabaraha acan moal dipidyahan deuk dikodoan terus masalah ngondang santri nyana teu make pidyah masalah santri mah geus cohon ganjaran ngan mobil bayar
lain pidah tama apa mayarkeun mobil tama itu baca kudu leumpang ka ditu salah tama ulah dikaitkeun tama urusanana pidah tama kos kitu tuh loba nu bae lumayan sakieu tah ieu wa idza qultum fa'dil sing bener ngomong sing bener hukum atau lain hukum benerkeun lurus sakumaha kamistianana kacocokanana ngeunaheun geura ge bakalna hampang mun jadi ustad jadi kiai tadi pakai karesep ge moal kebal kiai eta mah tolol kunaon gitu aing ngajak embung itu ngajak embung yang ka mana cenah lupa tagas ulah diararajian heuh aing mah hayang diajan ku sia udah teger jadi kiai Allah saya mah ngaji sorangan aing mah jeung Quran duaan ngobrol jeung Allah ayo sia Allah sia aing mah jeung Allah bae itu terus bae nu ngaraji ulah diajan teh mah jelema kos karara itu teh tepuguh nya nama ieu moal itu embung menyet cenah hirup bermasyarakat hei aing mah masyarakat keuneun yang ti Allah aing nang ti jurig mah teu hayang beres geus kebal-kebal seungit kebal-kebal bahasa gitu kieu eta je benernya keran hukumna Al-Qur'ana mulai aya deui nu ngaji neuk naon sia kade neuk ngaji pan kamari jadi ulah-ulah lah neangan nu sajen dihareseun kiai bae ayo di aing mah tetep rukun wudu genep-genep bae di aing mah wajan kok kumaha aing mah moal kudu luntur aing mah benak-benak bae oh kadenge mah di itu dudu Golkar mah titah 77 nya nama so kiai balik ke partai ngadukung beneran seungit saat eta dikondisikeun ku kandidat ngaji diberian duit ngaji rame maca sholawat ge apeng-apengan kabelah dia nanya nangis ke kantor geus urusan masyarakat ge boga pikiran teh mah kiai meureun nya teu beres kieu urang mah angkona jangan ngaji nahi aya duit ngaji duit teu ngaji ngaji jajan mah kos kitu ngajina cenah ngomongkeun Golkar bae Golkar hebat segala anu hebat teh puyeng itu urusannya nama ka hukum-hukumna mulai bau sakedeung kege jelema nu konsisten mah sakedeung ditinggalkeun engke mah dibutuhkeun deui sebab naon lauk butuh cai nurani butuh kebersihan cok lah di bala kiai anu hancur di partai daek masyarakat ngaji kanjana tek saja anjing teu aing mah ulah deulekeun di Serang di Pandeglang di Tangerang anu ancup-ancupan di partai nyaan ngagelo hatena lain ngaluhurkeun ayat Al-Qur'an ngaluhurkeun kandidat jeung partai moal kebal jadi kiai moal kebal intaha wis tutug apa kakiayana si wong RS teu hayangan masyarakat embong kunaon sia teu ngaji nyaho sanget ye ngaji baganjaran ganjarannya henteu emang kurang atuh ngaji na kos kitu teu hayang isu penting mah ngaji emang kurang deuk dibere duit teh nah teu dek ngaji si kos kitu ngaji mah supaya orang menang hidayah tanpa aya dorongan ti duniawi ndek nempo mata hate ke alam akhirat geus nunuduhkeunana ge kudu geus nyaho ka akhirat ulah dicampuran ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ku bangsa ilmu jurig-jurig duka sekarang itu hiji be Allah lillahi ta'ala ngeunaheun sebab fitrah nama suci aing hayang salamet kieu ge aing tukang judi tapi aing pan embung aing paeh kudu keur judi ngaji aing tukang mabok tapi aing embung paeh kudu dikerek kebang ke di akhirat ngaji aing tukang maling aing tukang ngaji nyana neangan kemurnian ketika kapanggih murni oh ya ngaji terus judi terus encan waktu encan kakarak nampung bae jadi terus salah je wa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba mamang calon kan ieu mah hampura kula embung sumput salindung besi engke pajar jadi kula mah tetep bae lantaran mamang partena Golkar kula mah belu jasa kan ka Golkar jadi kula mah moal bae terang-terangan walau kana dza qurba sanajan dulur nundek calona enten teu bae sia dulur bae teu ngadukung lain masalah kos kitu
masalahnya kan patalina jeung ka akhirat sakali ngadukung di dunia kan di akhirat engke bakal dikieu-kieukeun ku malaikat. Ini dukungan terhadap Golkar tanda tangan siapa ini? Kulakan embung ke di hareupeun jelema masa kiai ngadukung Golkar, masa kiai ngadukung eta mantong daripada eta jago membung. Sanajan ka dulur ieu mah nya terus terang moal eta. Tah eta hebat tah lamun geus kitu. Walau karena zaku terang-terangan. Terang-terangan. Geus henteu bae. Jadi nyawan dulurna ge. Ulakan dulurna mere ongko. Cek dulurna sia teh ngadukung teh teu gae. Puyeng aing. Jeruk dikiriman bae kae. Segala apal segala nanaon. Tapi kadengena dina kadengena aduh puyeng aing geus kana ge puyeng nu dulurna puyeng lantaran teu jelas datang gadenya ngarokok biasa ngobrol ke balik ditanya emang teh ngadukung untuk temu formalitas bae tolol teh coba teu terang-terangan ongkos dibere jeruk dibere tapi henteu ngadukung teh eta konsisten moal beres fa'dilu sing bener hese jasa tak urang kos gitu hese jasa tak kos gitu lumantak dina masalah insyaallah baik kan di Batul Muin dijelaskan urang diondang ku babaturan urang kemudian urang moal kaditu patali jeung boga kegiatan atawa naon tapi tetep urang make insyaallah bohong berarti mun moal ulah make insyaallah bebeja asana moal bisa hadir kula kaditu geus teu kudu make insyaallah insyaallah mah antara endek jeung teu asana insyaallah kaditu kula bakal kaditu ai dina waktuna henteu masalah tapi lamun geus jelas moal kaditu bakal insyaallah nah ieu insyaallah bakal ngancam ka nya moal bae geus teu tatangga ngariung beuting ngariung tiung kaditu beuting waduh moal bisa emang naon nonton bola di TV kula para rego Tad, pan ustad ini bakal mimpi nak waduh hoki sa final. Ati gue ingat riung iya kan tujuna, kuma mau dikapetingkeun atau tas asar. Ya hoki, waduh kesempatan emas aja. Ya ustad bego. Tapi di satu sisi bego, di satu sisi terang-terangan kata ustad. Hebat berarti kata ustad. Daripada kita penting tujuna di imahnya kan itu pimpin. Insyaallah guys, waktu nanti. Emang memeh lagi mualinya nang insyaallah gila aya nu sajen ieu aing mah hoges ieu di final sakeuna ieu magister waduh pada jasa ieu eta tolol nah etalah fa'dilu walau kana dza qurba bejakeun sabenerna ngomongan teh ulah sumput salindu nginahin kadengen haram halal sunah menang jelaskeun jadi jelas kiai ulah ieu tolak tilu tolak tilu mah tuh kira-kira mun tolak tilu jadi hiji apa jadi tilu sih ari surahan guru mah tolak tilu mah atuh bain kubro tilu tama teu bisa dirujuk deui tapi ari pamarentah mah jakuari mui segala tilu teh jadi hiji malah lamun nolakna bari marah mah teh jadi kitu ja aja ya menurut kiai kumaha nyaonya cekeuna teh ja atuh kumanya cekeuna kira-kira atuh lamun cek kiai mah baheula tilu mah tuh tilu bae ejak pamarentah mah hiji cekeuna malah mah teh jadi aja keputusan kumaha nyawanya keke geus kesel halo gak kula balik ke latu nya gitu tuh saya balik lagi suka dia lah kayak dipikir-pikir lah ku mama hebat ta mama jelema mah isuk dah datang waalaikumsalam jajah ya eta babawa naon di pengkolan mah jeruk segala apel wah mantep ya mah yo pas kieu nanyakeun nu kamari teh kumaha tolak lah atuh geus bae ye mah jadi hiji bae lah sia mah jeruk ka dieuna barang diasan teh jeruk dah asem tilu jadi tilu emang asem jerukna yang kiai kumaha sih nu sabenerna ieu kiai
geus bae pamanggihnyana di kitab Bain Kubro tolak tilu. Adapun kebenarannya lapor kamu jadi hiji tanggung jawab mui. Ulah bingung sia nanya ka aing tilu dek nya ka ditu hiji tinggal terserah sia dek itu teu percaya dek aing mah tilu bae pan bisa akur ye pokoknya teu akur ya pokoknya aing mah make kitab tolak tilu bae. Cenah pemerintah ngajarikeun hiji tanggung jawabnya nangke sabondoroyot jeung sia ka ditu los aya sia daek di hukuman zina make ka dituna lain ieu mah kan nolakna teh keur marah cenah cak pemerintah keur nolak marah mah teu jadi emang aya nolak teu marah kitu kudu jai macan ngajaran jelema nolak teu marah dan nolak maka bae keur marah lamun kos kieu mah cak salakina sia teu bisa kahiji jeung aing gas jatuh tolak tilu aing ka sia kan keur marah jamual ayak ya engkau aku sayangi tetapi sebetulnya situasi dan kondisilah yang harus berpisah walaupun engkau ku sayangi tetap bari dicekal kurang engkau ku tolak ya siapa majikan isi kenal gunung kia ya bari dicekal bari ku tolak bola ya datang ke neangan ke Irak ya mulai ke Baghdad mulai ya mual pasti nolak mah keur mana nya sia kakarak sakitu bae ge emang eueuh deui awewe parang sana di Lampung tengah badag meureunanan ayo mabur sia keur marah moal aya neng keur ngeunaheun di dieu mabur we ka ditu eta teh lain surahan kula lain surahan Imam Syafi'i mana aya jelema nolak teu marah kok ku ari jelema marah nolak teu jadi heran aing mah heran tanu mata ke geus pas ini ku ari mah nanya ka kula ka mama ye tilu bain kubro gas teu bisa balik deui kecuali ku muhalil neangan Haji Pendi daekeun nya jadi muhalil geus beres geus lah pokona ku Haji Pendi mah selesai urusanna urusan permuhalilan nyana lamun nanya ke dia terus ka ditu ulah bebeja ka dieu geus ka ditu terus beres urang jadi ngeunaheun plong hate itu kieu kayaknya jadi henteu ke itu geus fa iza qultum fa'dilu walau kana dza qurba sadajan kadulu waduh ikan alo aduh lamun disampaikeun ieu kumaha alo lamun teu disampaikeun ieu kumaha aduh ieu terjadi seperti kos kieu ye sampaikeun apa adanya geus beres geus kos kitu sanajan dulur sampai wa bi'ahdillahi aufu tohonan kumane sampurnakeun bi'ahdillahi janji-janji Allah ente janji ka Allah dek nazar sok tohonan ente sumpah tatadina sok tohonan sesuai jeung aturan-aturanana naon anu ku ente diucapkeun perjanjian-perjanjian ente na ieulah kudu ditohonan sampurnakeun na ieu nu opat laranganana sangat samat mentak dijelaskan zalikum wasukum bihi la'allakum tadhakkarun zalikum isyarakan lain opat nomor kahiji wala taqrabu malal yatim nomor kadua wa uful kaila wal mizana nomor katilu wa idza qultum fadilu nomor kaopat wa bi'adillahi aupu ditambahan jeung nu tadi nu 5 jadi 9 ieu bakeur nu 4 bae la'allakum tadhakkarun supaya anjeun eling kapituturan jadi nyaho geus sanggeusna nyaho dipake urang teh ngaji tina teu nyaho jadi nyaho sanggeusna nyaho ku ari diamalkeun etalah buah ilmu makos kitu al ilmu bila amal kasajarin bila samar ilmu teu diamalkeun kos buah tangkal buah buahan-buahan paling pake nyuhan kunti anak di dinya teh buah
wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'un. Kangjeng Nabi Gusti Allah ngajelaskeun wa anna hadza jeung sanyana ieu nu ku kaula diparentakeun ka anjeun Muhammad titah dibejakeun ka aranjeun kabeh wahai para kufar Quraisy. Nu 9 5 jelas 24 samar sirati agama kaula mustaqiman aja lurus patabi tuturkeun agama kaula urang titah nuturkeun agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya titah wa anna hadza sirati ialah agama kaula Islam pakai aturan modal tadi mustaqimah lurus patabiau tuturkeun. Nomor kahiji tuturkeun Allah tusyriku ulah musyrik. Nomor kadua wabil walidaini ihsana tuturkeun sing hade ka indung bapa. Nomor katiluna ka anak ulah dibunuh rapi-rapi anak ulah sieun teu kaparaban lantaran nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nomor kaopatna wala taqrabul fawahish kaharaman-paharaman zina maling judi jeung sajabana jawab jeung deui wala taqtulun nafsallati harramallahu ulah sok ngabunuh awak-awakan harta yatim pelihara nu rapih datang ka manehanana bisa ngurusan kana harta sorangan timbangan jeung tiktakranana sing rapih di mana urang meuli jeung ngajualna teh supaya sesuai jeung aturan-aturanana di mana ngomong kudu blak-bakan aturan benerna ulah aya nu sumput salindung komo patali jeung hukum mah sanajan kadulur. Nomor ka-9 wa biahdillahi au putohonan secara sempurna janji-janji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah wa anna hadza sirati ialah agama kaula cak Kangjeng Nabi ti Gusti Allah fattabi'u tuturkeun eta tuturkeun Islam ulah make aturan-aturan lain Islam. Wala tattabi'u subula ulah rek naluturkeun anjeun kana jalan-jalan anu paberencai patafarraqu bikum engkena jalan eta teh bisa mecah belahkeun ansabilih jauh tina jalan Allah. Ulah nuturkeun agama Yahudi wala tattabi'u subula fatafarraqu paberencai engke wala tattabi'u subula ulah nurutkeun Nasrani fatafarraqu paberencai engke wala tattabi'u subula ulah nurutan kitu Katolik fatafarraqu ulah nuturkeun Buddha Konghucu Protestan dan lain sebagainya fatafarraqu anjeun bakal paberencai misah jauh ansabilih ti jalan Allah ti jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kangjeng Nabi keur diuk jeung para sahabat Kangjeng Nabi ngagarit di taneuh khatta lurus Kangjeng Nabi ngagarit sahabat dari ngalikeun kabeh cek Kangjeng Nabi wa hadza sirati ialah jalan kaula lempang cek Kangjeng tepung kalpengko didareulekeun ku sahabat ku hari Kangjeng Nabi njieun deui garitan-garitan khututun katsirah garit cep ti dieu ka dieu belah katuhu digarit-garit belah kencat tinu tadi teh digarit-garit loba jadi goba gurat-gurat teh tinu lempang teh ka katuhu digurat-gurat ka kencat digurat-gurat ku Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi hadhihi subulun ieu jalan-jalan belah katuhu ieu ge jalan-jalan belah kencat ieu ge jalan-jalan ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaiha tiap-tiap jalan aya setan anu ngajak ka dinya sing hade cek Kangjeng Nabi wa hadza sirati jalan lurus agama Allah ieu jalan-jalan anu diajak ku setan naon sina Yahudi Nasrani Konghucu Buddha Protestan jeung agama-agama bid'ah rapat dan lain sebagainya. Nah ieu nu kenca wa hadhihi subul ta'umul yahudiyah wal majusiyah wan nasraniyah wa sairul ahlil milal wa ahlal bidah wa ahlad dalalah min ahlil ahwa wa zulul furuq kabeh
eta teh bangsa anu keluar tidak aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngade cek Kanjeng Nabi, ya lurus bahwa hada sirati mustaqim. Tapi tuturkeun ieu. Geus moal kebal urang hirup di alam dunia tinggal nuturkeun aturan Al-Qur'an bae. Tinggal nuturkeun aturan Kanjeng Nabi bae. Anu geus diijtihadan ku mazhab, tuturkeun mazahibul arba'ah. Cak mazhab menang, cak mazhab teu menang. Geus ulah hese-hese. Tapi kan di Indonesia mah hese lantaran misah antara aturan negara jeung aturan agama. Keun bae. Nyana-nyana atuh aturan negara, urang-urang aturan agama. Satungtung urang bisa make aturan urang, wah teu bisa. Nyanggakeun sadaya-daya kanyana. Dia emang teu sinkron di urang mah. Tah ku ngadirikeun agama, ku ngadirikeun negara di luar agama, ge geus kana sanksi. Nu mantap, engke bakal disidangkeun ge kiai-kiai, ustad-ustad di akhirat teh. Keteu ngomong-ngomong acan mah, ieu bakal bahaya. Boboh aju ngadukung mah cilaka luar biasa. Sarua jeung teu percaya ka Al-Qur'an, dirikeun negara sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Matak lawan kan geunah. Perang masalah Qur'an mah kos kitu. Cenah pae syahid. Cenah urang eleh, lu masalah nu penting syahid, menang, luhur agama. Wah, ku perang mah pohara jasa. Tapi kan eta urang keur carita jeung Quran, tapi di lapangan mah pan lain deui ka dituna. Ditanya, "Sia daek perang?" Di majelis waktu adu, "Siap." "Siap perang?" "Siap." Datang ka lemburna, "Sia mun perang daek?" Heula. Tanya di nu belah ditu. Tadi sia di ditu mah siap perang, siap emang perang. Urang emang can kawin aing. Belah ditu tadi siap perang, siap. Oh, siap. Tanya, siap perang. Itu sih. Emang gua kreditan jangan geus. Tanya nu belah ditu, siap perang. Siap aing mah. Bener, wow, bener. Emang gua gitu. Hutang sabeulit hulu. Mending perang aing lah. Masya Allah, kita jelaskan ku Kanjeng Nabi. Awas, cek Kanjeng Nabi wa an hadza sirati mustaqimata, ialah agama kaula lurus. Fattabi'u, tuturkan, baik bernegara, berbangsa, beragama, ulah keluar. Fattabi'u wa la tattabi'us subula, ulah nuturkeun aturan-aturan jalan-jalan turukul mukhalifah. Turukul mukhalifah nu nyalianan kana agama Allah. Fatafarraqa bikum man sabili, ente bakal papisah tina jalan Allah. Zalikum wasaqum bihi, yalah perintah Allah, la'allakum tattaqun, supaya anjeun salamet tina neraka. Tuturkeun Allah, tuturkeun Kanjeng Nabi, tuturkeun agama Allah. Urang hese di Indonesia nuturkeun agama. Eueuh hiji poin anu dirancang undang-undang secara Islam teu aya. Komo dibalikeun jadi negara Islam. Wah, ada kiraha. Geus kajen tah mah urusan nyana, jerahkeun ka nyana, lain teu saeutik, lain saeutik kiai nu di MPR, nu di DPR pusat dan lain sebagainya. Habib ge ambalaya nyana tanggung jawab geus di ditu. Urang mah pakai bae aturan Al-Qur'anul Karim, sabisa-bisa urang nungguan pae moal kebal deui urang pae. Mantak beki ka ditu ibadah teh beki embung kumaha, sebab naon hese ngalengkah dik nyaritakeun ieu nu lurus bertentangan jeung negara, ieu bertentangan jeung negara. Wabeh lamun urang dicaritakeun nu sabenerna bertentangan jeung negara, cari selamat orang geus bae sakadar nyampaikeun ka belah dieuna ibadah ka Gusti Allah. Nu mantak loba nu caririk ahli-ahli Allah ti penting. Caririk ahli-ahli Allah teh loba nu kudu diceungceurikan. Masyaallah, ka dieu mentok, ka ditu mentok, ka dieu mentok, lain teu nyaho amar ma'ruf nahi mungkar, ka dieu mentok, ka ditu mentok, ka dieu mentok, ka ditu mentok, deuk kumaha? Urang aya bar bae ge bar endek amar ma'ruf nahi munkar, bar bae hese berhadapan jeung polisi melindungi. Urang lapor ka bupati melindungi atas nama negara demokrasi, liberalisasi. Tidak usah saling mengusik. Ente bae, nyana bae. Deuk kumaha urang dihareupeun ka aturan negara sumodal kos kitu. Padahal di lingkunganana mayoritas Islam.
negara urang teh di luar negeri terkenal negara Islam. Urang teh lamun nyaritakeun Indonesia di luar negeri negara Islam. Negara Islam teh artinya mayoritas Islam sehingga demokrasina teh leuit negara Islam sebab terbanyak di dunia Islam Indonesia. Ketika nyaba ke Indonesia, orang Baghdad nyaba ke Indonesia, Iran nyaba ke Indonesia, orang Mesir nyaba ke Indonesia, wow Indonesia hebat amat ya negara Islam. Barang deuleu pangheulana nu kadeuleu di bandara susu. Weh, mantep ya cek orang Iran nih. Mantep ceknya nanti ya. Keluar ping-ping embalaya. Wow. Langsung naik ke hotel. Menu-menu disediakan, macanya di samping menu makanan aya menu biwir. Waduh, aya aja. Oh iya, kurang di hotel teh ya tingkat 1 tingkat 2 mah masalah. Nggak tingkat kadi itu kalau waduh. Teu make sempak deui sial. Kadeuleuan jasa kadeuleu. Waduh, garikelna awak teh sakumaha. Waduh. Iya. Hirup udang sare hudang gawe sare hudang gare sare hudang gawe kitu bae datang kaira liyukbo ajalum musamma datang ka aja kabeh geus aya dokumena ajal urang dek dipiheulaan ku gering heula dek henteu dek diberes sugih atawa susah geus gabogaan dokumen ajal kabehan ngan nu nyaho satungtung rizki urang aya keneh nu bakal asup ka jero beuteng berarti can datang ajal urang sakitu bae ke di mana-mana geus eueuh rizki urang seep ajal urang datang jadi berarti ieu urang teh hanya menyempurnakeun ajal sare ti peuti udang ti barang gawe ieu teh hanya muru kana ajal urang teh keur nyampurnakeun ajal tinggal sabaraha deui nu jelas nu geus umurna bangsa 60 70 moal kebal deui tah dijamin moal bae geus nu mantak teu layak aki-aki kudu ngabonceng si embak bloon tah aki-aki teh jauh ka kuburan tah mah si aki-aki nurug cupu tah mah budak teu pantes aki-aki kudu nonton TV keneh bae teu pantas geus deukeut jasa ka ajal nyana gesok ngomong babaturan mah geus paraeh kabeh tinggal kula doang nyana geus ngomong kos kitu tah kos kitu mah sadar tapi nyana teh sadar mun nyana ngalobakeun maksiat keneh bae boloon ka aki-aki tuh masih aki-aki make HP mah boga opat keneh tolong tak aki-aki ya Allah make SMS-an keneh aduh aing garetek gadegen lagi aya aki-aki SMS getek ya Masya Allah karim nungguan ajal liyuqdo ajalum musamma paeh ketika datang ajal paeh khurujur ruh anil badan ruhul hayat keluar ti awak paeh apa geus an datang kadinya hehe summa ilaihi marji'ukum jaga beres kiamat bakal dihijikeun ka Gusti Allah geus hiji di mahsyar teh dek dinaonkeun summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabejakeun hiji-hijina pagawean urang waktu urang di dunia ih sararieu biasa sing hade biasa sing hade jasa duh cenah kiai asana kula mah keur ngora loba jasa dosa asana moal dihampura hehehe blonta nu kos kitu tah blonta pangeran urang mah beda jeung pangeran Kristen pangeran urang mah beda jeung pangeran Yahudi pangeran urang mah beda jeung pangeran Konghucu Buddha Hindu pangeran urang mah Allah nu sifatna Ghafurur sangkirang loba dosa apan pangeranna maha Ghafur
gopur teh hartina wazan paulun cek tukang ngaji mah segat mubalaghah maha hampura sangat ngahampura sabaraha dosa sia sakolong langit hampura ku aing pan aing pangeran tenang tenang aduh cenah baheula ngadu koprok ulah kakarak jadi tukang ngadu koprok bandar koprok di hampura aduh cenah tuh kuari bandarna teruskeun bae si blon meureun tobat asal tobat ka Gusti mentek nu bahaya mah mutuskeun rahmat eta tah ulah ngalamun bae di imah duh dosa aing mah gede jasa ya terutama maling lah sana aing mal di hampura deuk maling di bae eta belum teh jelema inna rahmati wasi'at kullasyai inna rahmati sawaqat rahmat kaula ngaleuwihan tina seluruh perkara rahmat kaula geus tiheula urang mah boga pangeran teh maha ghafur asal urangna tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika urang mabok baheula pernah zina baheula naudzubillah min zalik bogo judi mah di mana aya topeng lenong di dinya urang main koprok di dinya urang main dadu rolet jeung sajabana nah kuari barang ngaji teu pagawean aing kumaha yang ke di akhirat asana aing diputer-puterkeun kurbah heula nah tobat ka Gusti Allah ketika urang tobat astagfirullahalazim Gusti ampura dosa abdi baheula hiji abdi sok main koprok main dadu main rolet aduh ampura deres mun menang melehan bae Gusti daya teh tobat cak Gusti Allah ari pa abdi nyahoun hamba kaula anallahu robban bahwanya boga pangeran nu ngaran Allah nya keur mentah hampura ka Allah aing teh cak Gusti Allah berarti nyahoun nya ka pangeran nu bener aing jeung aing teh maha gopor geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana dihampura ku aing beres sorga ya Allah aya lenong main deui aduh cek Gusti kamari geus tobat ka aing main deui bae blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah astagfirullah astagfirullah Gusti nyahoeun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari sia keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya nama tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jahit minta hampura dihampura ku ulah deui nya 2 kali nyeun sia kabari nyeun salah kuari salah deui bae teu hampura deui ku mah hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas sia geus maja sia ieu kadituna tinggal ka mana ya tatas maja aduh barang geus nyieun salah deui ka 3 kali gas endit sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anak ge indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah pohara gas aya teh hayang ngadenge jeung teh neuleus sia gurat batu datang ka detik ya endit sia eueuh hampura urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah
Oh sabelah panai dua mah gede, sabelah mah diasupun nggak dia tegaknya hewan isuk ay kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake. Ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura. Jadi urang boga pangeranana Ghafurur. Alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha make syarat hiji nadam kaduhu nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna nomor katilu azam alla yauda ngazam moal balik deui salamet guys dak lamun teu kitu disebut tobat sambal suha mal deui ayo lada jasa isukan aya jengkol ngora sikat deui tobat sambal ngaranna kos awewe ngalahirkeun ngomong deui anu ngomong deui geuning biasa menang 40 pe huhahe melendung deui tobat sambal pas gitu kan. Aduh, Masya Allah dihitung-hitung deh 14 anak eleh kotok ngileung-leum tuh masalah sih katerusanana ieu wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya menang eueuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngaeueuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngaeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah numehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusahkeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan legegan Gusti obat ca modar-modar keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ka dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lage kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae gabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajara ruang boh meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simki makena mobil mau sapena nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sapeda moal mawa sapeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mari motor
belah dieuna makin naik harga tanah, meuli mobil. Oi, belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu. Wah, eta luar biasa jelema ngajualan tanah. Meuli angkot, aya nu 30, aya nu 20. Hirup keneh nu kamari boga angkot 40, kuari teu boga sapeda aja. Moal dibejakeun jelema ge aya kuari di dieu. Tadi ge sasalaman jeung kura. Iya. Ya Allah, lalakon harta si gade daekeun yang hayangeun nya teh eta teh kada teu kuawa susah sia kamari sogih sia. Turunan Muhdi, Bupati Muhdi luar biasa, raja di Kabupaten Tangerang. Moal aya 2 Bupati Muhdi, wawasan kahareupna luar biasa. Sehingga tanunyeun jembatan Cisadane, kemudian di beladinya tak aya terminal, sisi jembatan di dinya aya terminal, eta hasil Pamuhdi kula keur sakola SD. Begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur. Cak gubernur teh Pamuhdi pikirannya terlalu pendek. Ini paling 10 tahun. Kita berwawasan harus 50 tahun ke depan. 10 tahun penuh ini di sini. Jangan di sini cek leli buat terminalnya. Walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik. Nah iyalah gubernur Jakarta sekarang Ali Sadikin. Oh, ulah naik yang siapa? Ali Sadikin. Wawasanna luas, oh bener. Tapi di alam sebab naon? Nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis. Nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya, di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya. Soal strategi diakui, tapi soal ke depan paling 10 tahun. Baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi. Sugih Pamuhdi teh, eureun. Jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari. Masya Allah keluarga. Terus kebelah dia namun kukula diceritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula. Kok bisa nyaho? Babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75. Ngahiji di dia waktu aya anu nipu di Pasar Kemis. Ngerekrut jamaah haji Tony ngarana. Tuh bener nya anak katipu berarti tah. Tah loba ngajakan abah kula. Terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna. Ka abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa. Kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh. Di samping nyana jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah. Aya incuna kuari nu ngaji ka dieu. Seuri bae nyana heuh bener. Nya salaman tadi ge salaman aya incu si eta. Naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot. Keur carita harta sugih jasa. Pat susah jasa kuari. Jih nang saha eta? Nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Soeharto 32 tahun ngajabat. Oh, luar biasa. Hartaku jadi korup. Wah, luar biasa. Nu ngadaharna lainnya na rugi amat. Mana hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap dihareupeun Allah di Rabbul Jalil. Nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi henteu. Otak pikir tah. Nyana nu disidang anak nu ngeuna anak mah bakal disidang deui bae sarua bae namun perjalananna teu beres rugi amat. Jang pemikiran urang jijah heuh nya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibadi. Lengser Soeharto jambungeun lengser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah. Cek Gusti Allah sia dega lawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing. Di Denmark
nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara terdilingsih ku negara, ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang, di berbagai negara dek demo teu bisa, tinggal ngadoa ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi, nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae, tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti. Dibere angin badai Amerika, wah luar biasa, parem kerugiannya 590 triliun dolar. Ji udah dikira macam-macam, gua itu bawa omong Muhammadan teu loba omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi, lawan Gusti Allah. Aing mah dicaci maki ge ku sia, ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, caci ku sia, maki ku sia. Aing mah moal robah iman ka Gusti Allah, geus diserahkeun ka Gusti Allah, unggal peuting nyanggakeun ka Gusti, nyanggakeun ka Gusti. Meureun lain urang Indonesia bae di Irak, di Iran, di berbagai negara, Gusti nyanggakeun ka Gusti. Teu puguh teu karuh badai di Amerika. Ndeu kumaha deui lawan Gusti Allah, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Di batak sing hade ya di Indonesia gaya kuari pemerintah ngelawan Al-Quranul Karim dele tungtung nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur dicoba sia dibere teu daek sia ngazakat, awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu, nu menyon ka kenca, nu lempangna ingkleg-ingklegan, janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat. Rasakeun sia. Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi. Wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gado ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh. Dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin, namun puguh pamimpin mah siap sadagan di rantai ge. Oh pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil. Doa bae ka Gusti, Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang. Ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti, janu Gusti. Tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantap. Aya bae ta lurah teh anu kamari bangkawarah per poe ieu. Jadi bener loba. Eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik. Peuting nang Gusti Allah, beurang nang Gusti Allah. Hujan nang Gusti Allah, panas nang Gusti Allah. Urang hirup nang Gusti Allah, isu pageto paeh nang Gusti Allah. Aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi, lawan Gusti Allah. Mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bopeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pakai sujud ka Gusti Allah, endahan pakai di layar kaca, di layar perak, layar emas. Boloon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak. Wa huwal qahiru fauqa ibadi, lawan Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Contoh nu sugih jadi susah, lain setik, nu gagah jadi lemah lain setik, nang saha nang Gusti Allah, nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah. Kitu kene nu susah jadi sugih, nu lemah jadi kuat, anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah. Hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah. Nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya. Atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah, hirup jeung paeh nang Gusti Allah. Ieu lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi.
memeh datang ke hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat.